Nuhun, agak. 100.000 jangan 500.000. Sombong. Biasa 10.000. Biasa 10.000 ratus. Naon gande. Untuk pikirannya. Kita jempe. Kayak kejadian naon benar nangka. Badranaya. Sorry. Lurah Semar. Kudra Pawana. Iya, Pak Doi. Di mana wae Juraganda tuh? Wah, biasa nagihan wah. Pak. Jempe. Kayak kejadian naon atuh Bapak Banera hitam putih di tenggelan buta lawan. Sok lawan. Lain kerang kedut tuh hirupnya. Jangan diem saja kalau dipukulin. Sekali-kali atuh lawan bener nangka. Nah, are ulu. Aduh, edan siap. Nah, kalakuan teh sia teh. Kalakuan tiga. Paham Bura. Sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba keula aduh aya anu. Bapak kos anak tere we kawin ge. Sia teh ngahina ka aing. Bapak, kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Curi sia. Ya sama. Siapa teh? Siapa cacing? Ya lama. Naon budaknya lukan hidungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Nyao. Kadieu geureuh aya suara anu ngelengeng. Sada suara raket. Kenapa jadi panjang? Bawa dulu. Seueun. Moal kitu timba ka datang. Naon dengekeun di sia aya suara naon le. Si ajarin siapa datang? Ya lama. Kadenge tuh. Heeh. Si biaya. Hai batur ayeuna geus. Sada kopi. Minta sana na. Tong bener sih teh jari. Panas sekolah kagok. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodolo. Nah, yang sering kan goblok. Ya teuing ieu meureun bayi kurang giji anu kieu. Lain bangsa naon ka anu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa utama urang meureun. Lain teh makhluk naon kana dieu? Sebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bapak. Bade ka mana ye? Aduh. Naon? Hayang dikritik. Yang baru. Naon? Yang baru. Ngarasana teh jambri geureun. Teh kadenge ku hayang dikritik. Yang baru coba.
Alah, karunia dulu. Yang baju pink. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Anak sareng agami. Bagus lah sama isi apa tarangan ngengek. Laras pula. Ai kitu. Rada tuh percaya. Kamu tak tahu isi apa tarangan ngengek. Maya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Iya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok pake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh. Betul. Gemul heueuh tama atuh. Gemul. Heeh. Halangkung kadinya Gemul dihalang. mah dinya karena Hollywood. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen kata digemor. Si goblok digemor. Gemor mah pada dijualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ngaranna. Tadi kan kicek rakut. Aduh tadi. Saha kakasih teh sih? Aduh tadi. Wah, pajak. Pada ulah aduh ini. Raden Cecep Putra Direja Detnawati Kabulan Cakokonangan Surya Dilaga Belekok Samudin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan, Ya buang Pak. tengah uing ngelukana Cece. Cece Basoka. Bener agama Islam ini. Ya heeh. Ya sholat sok di mana ini? Lamun mana bener agama Islam? Mana sholat sok di mana? Di gereja. Di gereja. Tapi bener ya. Masjid belum. Aduh. Ya, akhirnya mau di masjid. Ya. Aduh. Mana nanya buat gini mana berarti mana lain. Merasa salah. Mana nggak berenang katulah. Agak lain katulah Katolik. Nyari cangkeh. Nyari cangkeh ya. Mana agama naon? Islam. Cing, lamun bener silain agama Islam. Diuji udah we. Sok. Yang tebak-tebakan. Lewat apa kalau nggak Islam. ada. Gemilaan lu. Jadi tanya gitu. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 jihad, 4 puasa, 5 haji untuk puasa di jalanan. Aku di manehnya genep teh mah. Lain Islam atuh. Bener karena bapak. Iya agama sesat. Wah, mana anu ngaku nabi paling akhir. Ya, amat sadet. Nyanyinya. Ya. Amat Indonesia. Agama anu ngaku akhirna. Oke, jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji syahadat, sholat, zakat, puasa, 5 bunga haji, mun kawasa di jalanan. Ai kagenap balik deui di teh ka dieu.
narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui Gandeng kan. nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 Mama katanya sunah. nah jadi laliur kieu ai tapi balalander Sama-samayan iyo itu. nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang gitu atuh mau dilalap di laut oge tapi aduh mana dia ngomong naon balik di Arab teh kudu numpak kapal da lempang maboreun urang teh moal nepi-nepi salah lah tapi bener euy waduh bener tauhid ini namanya tauhid bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe paketo ai gua lain geus poe paketo deui geus nganyang ka lioban palingan bandara dia aduh lamun kitu mah biasa pake teh 8 naon rukun Islam deh tong ngaluwihan dengan 177 na oh da geuning da 5 geuning asli nama tapi diluwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni jadi gitu iya anu luak leo pamadeganana gini teu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan sisi lain naon dahar pet sabab lamun urang teh dahar da pae atuh sok rek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi eta aduh Sapuluh naon sare sok narek nyaling wae urang teh sabab aya burang aya puting ban jaku kitu nama kubalangan nara tapi salah Aku mah lihat ai mana nek namahan deui 11 nyaring manya sare wae bener pisan aduh agama naon ya jelema ieu ya arti tauhid naon ada karti 12 naon jeung ngising nah ada dahar wae